Skateboard, sketsa bodoh daripada orang jadi jika paruku. Mending surah serius sunat sendiri babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka bukan tokon jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Mak, nah akhir-akhir iya mak asa beda ke abah. Beda kumaha bah, perasaan mah asa biasa wae. Karasa pokoknya sama ku abah mak. Karasa kumaha abah sayang. Dina ngalayanan abah gaya nama jika nuka paksa mak teh. Henteu bah, mak marido pisan ngalayanan abah. Bohong. Pokoknya nama nama emak lamun ditit aku abah teh hararese. Henteu abah, eta mah perasaan abah hungkul. Geus lah. Abah oge ngarti aya nama. Ngarti kumaha bah? Lamun emak geus bosen ka abah, emak lari yang jauh. Tapi kalau emak haus dan lelah, lihatlah ke belakang. Ada abah lagi dagang air mineral. Kunaon dade curiki kunaon aya naon? Dede, anu ngajamret tasna Jon. Asya beri karunya. Bang Kading jarona naon wae? Aya HP. Aduh, Aya ATM. astagfirullah. Jeung duit Dede kabeh leungit Jon. Leungit kabeh. Tulungan atuh Jon. Kudu Tulungan. Tasna anu hidung. Aduh, bahadnya. Jika na ojon ngan bisa nulungan mikeun tasna hungkul bae. Isina mah geus relakeun lah sing ikhlas, sing kagantian. Yo, tasna mah ku ojon dibantuan tah. Nih sampai Bang, gelo eta kotak amal anu di masjid teh anu deket mimbar geus leungit di wae. Wah, nu bener pi. Ih, nyaan. Kan bae atuh pi. Kotak aman nu deket mimbar anu maling mah pan masih kan anu di luar. Jeung deui nu di deket mimbar mah. Eusina ge ngan 200.000. Aslian, nampuan foto-foto baheula. kurnaon aja ini seri serangan. Ieu nai ece teh kerempuan foto-foto zaman baheula. Meniwa aja. Nya nai, ieu teh foto-foto keur ece ulin-ulinan jauh. Jauh ke mana, Cek? Yeuh nai, ece mah lain sombong. Kabeh sa Indonesia geus kapapai ku ece mah. Oh, hebat ece mah. Dari Sabang sampai Merauke? Nya atuh nai. Terus ke daerah-daerah na teh? Nya atuh nai. Pokona mah di pelosok daerah nepi ka provinsi kota kabeh geus kapapai ku ece mah. Kebeneran atuh aya kitu mah, Cek. Ngerek nanyakeun, pasti mah ece apa? Sok tanyakeun ka ece. Ieu nya, Cek. Ari daerah kewanitaan eta ayana di provinsi mana, Cek? Wah Neng pasti mah. Pasti balai desa, Abah. Oh, emang mah aya naon di balai desa? Iya, Abah tos rapat jeung ibu-ibu PKK. Wah Neng balik sorangan. Nya sorangan we Abah, nu lain mah keur nongkrong heula di kafe. Nah, atuh Wah Neng pengiluan. Ih, oream. Pasti babaturanna tuh satenya jeung Wah Neng. Eta pisan, Abah. Dewa, Kade, pematah ulah pilih-pilih. Ame Wah Neng loba babaturan. Yeuh, Abah, babaturan mah teu kudu loba. Teutik oge nu penting ori, lain kawe. Apip
banyak masalah gitu? Iya, Eti, Api itu lagi sakit hati. Sakit hati kenapa, Api? Begini, Eti, kan waktu itu teh Api punya pacar. Ya terus gimana? Nah, sekarang dia tuh ninggalin Api. Oh, itu yang menyebabkan Api sakit hati? Iya, Eti, sakit hati banget. Bayangin, Eti, Api ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Ah, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya mah belum seberapa, Api. Memangnya diperlakukan seperti apa sama si Abah? Dicabut pas lagi enak-enaknya. Bah, Ari Abah resep permainan catur. Ya, resep atuh ya. Tapi nah hanya bahnya dina permainan catur mah ngan aya raja unggul, eueuh ratu. Ya atuh ya. Soalna awewe mah lain jang dipermainkeun. Kemana si Otong jam sakieu can datang keneh budak teh? Otong, gua nungguan ti tadi kemana heula? Hampura wa, biar Otong narima tamu heula. Tamu ti mana ari Otong? Di Jakarta, babaturan si Abah. Oh, nah ditarima ku Otong ari si Abahna ka mana? Geus ini ke kebon. Otong bisa geuningan eta narima tamu? Nya bisa wa ngan karagok. Kagok kumaha ari Otong? Nya pan Otong biasana make bahasa Sunda, sedengkeun itu tamuna orang Jakarta. Atuh tadi Otong make bahasa Indonesia. Nyawa ngan asa karagok. Nah, kagok kumaha ari Otong pan Otong teh sakola diajar bahasa Indonesia. Diajar wa. Nya eta teh bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nya, tapi Otong masuk bingung. Bingung kumaha ari Otong? Jika tadi we Otong basa-basi katamuna make bahasa Indonesia. Basa-basi kumaha? Maaf apa gak disuguhin, tidak air belum. Maksudnya kumaha eta teh Otong? Nya, tadi disuguhan cecei acan. Kadulur anu di lembur baraya anu di kota, pecinta skateboard skate Sabodora Audio Channel tong hilap. Matacan subscribe, mengasuk subscribe lah. Urang sasarangan subscribe. 1, 2, 3. Cering. Mantap. Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada kurang jadi cita paruku, mending surah seru sunat sendiri babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Audio Channel.